Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, wilujeng enjing para wargi tepang deui sareng abdi Jihan Sepira. Dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun hiji warta anu kirang sae, nyaeta kacelakaan maut anu kajantenan di Tol Cisumdawu. Mugia ieu warta tiasa janten paringatan kanggo urang sadayana, kanggo langkung hati-hati tina ngajalankeun kendaraan. Teras nyimak kanggo langkung terang detailna. Dua orangnya lagi. Si itu bisa dua orang. Oh iya. Becet ya. HS. Kajadian ieu lumangsung di kilometer 183 Tol Cisumdawu, Desa Mandala Herang, Kacamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Kacilakaan ieu kajadianana dina dinten Salasa 28 April 2025, tabu 10 waktu Indonesia Barat. Katerangan ti Kanit PJR Tol Cisumdawu IPPU SA, kacelakaan ieu disababkeun ku supir mobil travel anu kabuktian ngantuk nalika nyalip kendaraan sejen. Radar mobil travel henteu ngadeteksi ayana mobil box di hareupeunana, nepi ka kajadian tabrakan. Korban anu luka-luka langsung dievakuasi ka RSUD Sumedang pikeun nampa parawatan medis. Sedengkeun supir mobil travel anu salamet ayeuna geus ditahan ku pihak polisi pikeun proses panyalidikan leuwih lanjut. Mung sakitu wae warta anu tiasa ku abi didugikeun, hapunten bila aya kalepatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.